ingat baheula keur gencar-gencarna rupa-rupa kan nya wabah teh aya SARS aya kemarin nu terbaru mah kan Covid. Samana aya SARS aya flu burung gitu. Flu babi ge aya. Flu babi aya nu panggemparna mah penyakit sapi gila hari teh Om. Sapi gila. Kebanyakan anu kaserang kan sapi perah penghasil susu. Stresnya. Stres. Hari ditaliti teh ditanyaan hiji-hiji sapi na teh. Nah kunaon garelo gitu. Salet stres. Nah kunaonnya Pak? Atuh unggal poe susuna dicemol-cemol ari dikawinan. Anjing. Tak salet stres sapi teh. Anjing. Mun aing mah ka mantri masa kali ribut hewan. Aduh, anjing. Ek minta tanggung jawab ka saha coba eta. Matak salet stres sapi teh. Oh, bisa jadi. Mana ya? Ya mah asli guys. Asli guys ya mah. Digubra asli. Anjing. Aduh. Kira aja. Ya saya tengkatna. Tadi nama ya. Terus kagok gitu luikeun. Bae digubra ge lah. Ai hiji deui ya teh eung. Kagok lang kewe cengkatna. Ada kamerana. Kamerana roba. Aduh aing jadi kahandap teh tarang abi ngan saware. Oh. Asli mah motah teuing seurina jadi tigubra. Asli mah guys. Runtuh ieu. Rungkat guys. Rungkat. Bangkuna aduh. Keur ngonten tapi ka urug.